Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamala Hayati Adiwardani dari kelas 11 IPA 5 akan menyanyikan KW yang berjudul Es Lilin. Es lilin mah ceceng didorong-dorong, dibantun mah dibantun kasuka jadi, abdi isi dunungan samar kaduga. Saking gisma aduh tengah jadi, es lilin mah ceceng buatan Bandung, dicandak mah geningan ka Cipaganti, abdi si junjungan dupararingu, saking gisma aduh tengah jadi, itu saha dunungan nununtun mundi, digantelan geni ku sapu tangan, itu saha dunungan ku ginding teuing, sing horeng mah aduh kening junjung.